Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Dede Rajet anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Mohon cenanya pamiarsa sadayana janten dina judulna Juragan Darta teh nya lalakon Juragan Darta teh tos dugikeun ka palih dinya nya. Mohon aduh kabayangnya pamiarsanya lamun keur zaman-zaman Siti Nurbaya gitu atau zaman si Karnadi gitu eta Juragan Darta sapertos gitu dukating kumaha gitu ngan Mang Dede ge gitu naroskeun gitu nah ceng teh ieu sigana lepat nu ngarangna gitu ceng teh atawa sutradarana gitu. Tapi saur pengarang sareng sutradara teh cenah teu lepat cenah tuturkeun wae cenah lalakon Juragan Darta ieu teh. Mohon atuh pamirsa hayu atuh urang teraskeun deui lalakon dongeng Juragan Darta ieu teh. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu atuh urang milarian panglipur kalbu pangmeberah kana mana prong Sabalikna eta Juragan Darta manehanana ti warung leuit, manehanana ngobrol jeung mapagahan ka sikinan, katut ngobrol oge ka sinini jeung si Aki. Tekung si Lila mobil hartop bodas eta reg eureun sabab geus nepi ka lemurna eta sinini nyeta ka kampung Ciluhur. Palebah mana nya eta nini Aki eta teh imah teh eta Juragan saeutik teh tadi nu pelabah datar di pelabah dinya da eta mobil mah bisa nepi ka teu Aki. Tekung si Lila eta mobil hartop bodas reg eureun atuh jurut turun sinini jeung si Aki. Patut Juragan Darta mukakeun eta panto mobil jurut turun oge eta sikinan. Ngan beureunan tepikeun ka pelebah dieu we eta kuring nganterkeun teh. Inan ini Ki. Kan itu heula tuh Juragan ka imah heula. Keun bae teu kudu. Ngan eta beureunan si Dugle jeung si Manulang di mananya etana ngendongna tah manehna teh atawa kosna Ki. Eta biasa nama tadi belah tongoh da belah kaler keun we lah eta ku Aki ke eta di goroan meurna tawa teangan ka ditu teh tontonyakeun sok atuh Juragan ka ditu heula we lebet heula kitu eta cek sinini cek si Aki. Atuh Juragan Darta oge manehanana rada mikir oge sabab manehanana ngarasakeun betah keneh di eta patempatan teh sabab masih keneh hayang panjang lebar ngobrol ka sikinan katut sinini jeung si Aki. Ya kan atulah ku Aki eta dek disusulan atuh si eta mas kujang mah. Sok atuh Juragan
nya atuh juragan man we atuh ka ditu ka jero kai baheula bari nungguan eta kitu mining kitu nya mining ge kitu we ngaratu cai heula atuh naon heula di ditu kitu eta cek sinini atuh juragan Darta oge manehanana geus kitu mah mikir mining keneh keun bae we cenah kaditu we bari deuk ngobrol jeung sinini jeung si Aki di imah deuk nanyakeun jeung nanyakeun naon jeung naonna atuh geus kitu mah eta juragan Darta manehanana nuturkeun ka eta sinini jeung nuturkeun ka eta si Kinan si Aki anu ngangge leos kabeng beos sabab manehanana rek nyusulan si Dugle jeung si Manulang lain anu sabener-bener nahi nini teh jeung si Aki teh asli urang di kitu nini heeh nini mah jeung si Aki mah asli urang dia eta juragan nini mah eta teh si Aki urang dia nini urang dia ngan kieu jadi caritana teh nini teh boga anak gitu hiji lalaki tah ai boga anak lalaki teh baheula teh caritana mah mumara we kitu tah kitu eta cek sinini oge memang rada disumput-sumput oge tapi manehanana deureuk deui eta ngobrolkeun anu jadi anakna jadi nenek teh baheula teh boga anak gitu lalaki aya boga anak lalaki teh babana teh ieu cikinan tah mumara manehna mah kitu nuturkeun tah menjadi pamajikanana tah dasar meureun itu ngaranna umur meureun kitu di pamumaraan teh manehna teh maot tah kana geus kitu teh pada ini teh batur tah dicokot we tah si ieu teh si Kinan teh geus umur sabaraha meureunna 11 12 meureun 14 tahun dibawa ku nini teh ka dieu eta nyai nu si Kinan mah aya keneh eta di lemurna teh kitu eta cek sinini atuh juragan Darta oge manehna unggut-unggutan sabab manehna ngadenge dina naon anu dijelaskeun ku eta sinini keun bae atuh sing sabar we cing tawakal da Kinan lain ai di dieu ini eta tanah geus sabaraha nya juragan di dieu mah tanah teh murah keneh di dieu mah tata ge tanu belah dina tah meureun haji naon tanu haji gopur tanu belah dina tah manehna bogaeun tah sawah jeung kebon teh lah teh meuli terus anu itu mah ibu naon itu teh Ibu Nur Hayati gitu nu belah ditu nama teh anu belah ditu mah tuh terus loba juragan eta teh anu ya anu urang jaraud anu tanah nu bareunghar cenakeun bae we kitu tah ceuk pengurus teh tawat ceuk lurah teh kan bae kitu cenah ceuk lurah teh cenah aya rek eta mah rek dibeli ku bangsa urang keneh masa ulah karo urang asing gitu meureun ngarah gitu tah ngarah seperti jalan macaran ini teh nurut numpang gitu ngilungu eta jadi ngurus gitu kebon atau sawahna gitu eta cek sinini eta Kinan atuh si juragan sukuhan eta nyokot cai Kinan ka ditu atuh geus kitu mah eta si Kinan manehanana ilit ka dapur bari jeung manehanana katingali ayeuna mah
tiungna dibuka sebab merasakeun hareudang geus di perjalanan anu jauh. Tukung silila eta sikinan manehnana nyampeurkeun parijeng ngasongkeun cai imut kagelenyu. Atuh Juragan Darta oge manehanana musab dada sabab ningali eta imutna sikinan matak cintu kana jero dadana. Jadi eta ieu lamun diparengkeun kuring aya nyeuih kitu aya rezeki hayang kuring ge nyata boga tanah di dieu mah nya hitung-hitung kuring teh nyimpen duit kitu nini. Mudah-mudahan we atuh usahana kuring sing lancar gitu. Juragan didoakeun ku eta ku nini. Kitu eta cek si Nini. Atuh geus kitu mah Juragan Darta manehna regot minum sabab bieu geus disuguhan ku eta sikinan. Aduh, alhamdulillah bisa nuhun tah inan. Kitu eta cek Juragan Darta parijeng manehanana ngaluarkeun di eta padudadana tina jero sakuna. Barijeng manehanana kusiwal kana eta sakuna sabab telepon anu dina jero sakuna eta ku Juragan Darta di pareuman barang dibukakeun teh eta dina teleponna katingali we SMS jeung telepon teh raca tah rapang dina teleponna teh sing horeng mana horeng juragan istri anu nelponan eta Juragan Darta. Aduh iya geningan desi itu nanti. Oh janjian teh ya etanya nu alah kumaha tuh ke eta ni eta reka tukang ngalas sakedeung geus kitu mah atuh eta Juragan Darta manehanana aleos apeng beos bari jeung manehna rada nyalingker. Kajongjonan teuing kuring teh di dieu da ngobrol ini asa sakedeung waktu teh padahal ti berang keneh ya tepikeun ka ieu geus penting kieu. Kitu eta cek Juragan Darta manehanna ngomong sorangan. Telepon we kitu mending ditelepon we habis sih eta nu diimah dan ngambek di teh keterusan. Halo, assalamualaikum. Aya naon mi? Oh, sakedeung deui. Sakedeung deui mulang. Dapan ai biasa ieu urusan kieu mah tara bisa di kuragiru. Minta dikirim naon ke? Hah? Mami mah. Hekeun we ke dipangirimkeun nya. Nu biasa sok dipenta we meureun eta. Mulang ke sakedeung deui. Depan ieu aya urusan kene sakedeung deui. Kitu eta cik Juragan Darta. Bari jeung manehanana rada uga euge sabab manehanana rada ngabohong atawa ngabohong kanu jadi pamajikanana. Angke sakedeung deui ieu pan bari jeung eta
siduk leo ge pandeker itu ngilu cuka ciki manehna di ditu di balong ke sakedeng deui ke dikirim kitu eta cik Juragan Darta atuh geus kitu mah manehna nutupkeun telepon bari jeung ucapkeun Waalaikumsalam. Pemajikan ya teleponan terus kancengah supkeun sika tempur lila geningannya eta teh si Aki teh nyusulan si Dugle teh tak biasa nama eta teh nu belah karer tak nu sok di sewakeun teh nu urang itu urang jauh tak teh manehna di dieu teh merenteng na bari dagang eta bari noko teh manehna teh biasa nama sok di dinya tak nu sok eta nyewa-nyewakeun teh memang rada jauh gitu eta cek sini nih jadi gitunya eta Bapak Sikinan teh geus eueuh gitu geus maotnya bae cing sabar cing tawakal eta kinan mugi cing diparinkeun gitu panggih jeung jodoh anu bageur anu soleh gitu nu beunghar kitu eta cek Juragan Darta manehna teh weleh-weleh eta mapagahan ka Sikinan atuh Sikinan manehna nangan saukur bisa seuri bari jeung emut anu ngagelenyu Juragan Darta manehna teu kawasa tah ningali Sikinan anu aya di hareupeunana bari jeung manehna tetanggahan kana erang-erang teuing nempuan naon dina erang-erang sebab dina erang-erang mah naon ngan beureun manehna mangpalerkeun hatena jeung pikiranana jadi kitu tah ini lamun kuring diparinkeun aya rezeki kitunya hayang kuring ge boga tanah di dieu terus naon usahana tani tawa naon kitu urang dieu oke ngan sugan we kitu anu di ditu tulus kitu dijualna teh da aya kana 5 hektarna tanu di ditu teh dijual kitu we di ular gilir gitu pake modal di saware tanah teh belikeun deui kana tanah deui anu leuwih murah gitu syukur atuh kitu mah Juragan kunini didoakeun cing lancar dina sagala urusanana amin nuhun tekung silila geus kuntrengna eta sinini jeung Juragan Darta aya nu keketrok panto sing horeng mana horeng eta teh nu keketrok teh nyata si Aki anu dibarengan ku si Dugle anu leumpangna teh tatarajong sambeureunan tunuh manehanana teh diudangkeun ku si Aki jeung si Nini ku si Aki anu mapagkeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam tak geningan si Aki. Ke aya teh si Kujang teh. Ya gesalare di ditu di eta tadi nu kosan di urang Madura teh ini ditongol dinya. Syukur atuh. Atuh Juragan. Abdi ya kersare ya Juragan. Cenah cek Juragan tita mondok titi tangendong. Tongenong-enong da ieu nanti kajian balik we da ieu nanti kapan aya urusan di ieu pan eta kuring isukan aduh si Juragan mah abdi tunduh tong tunduh-tunduh ke sare we dina mobil mana mah Dugle mana eta si Manulang aduh itu Juragan manehna di itu di luar da eta manehna ke sarua di eta tunduh cenah
Oh wayana ulah tunu-tunu udang gitu. Kadieu lah kitu nu meula nguran ke ka si Manulang. Manulang. Wayana eta urang balik da ontong tulus ngenong da kuring geus teu pararugo di monok kitu mah. Ah, beuring ada di juragan. Katanya juragan mau tur sini. Napa sekarang mengurungkan diri mau pulang? Pan ieu geus eta lah geus berang deui ente geus penting kajian balik we lah mulu isuk-isuk ka ditu. Ah, juragan ning beuring wane sih aku ngantuk juragan. Tong tunu-tunu wayahna we. Kitu. Eta cek juragan Darta. Atuh si Dukleo ge manehanana jeung si Manulang teu bisa ngurungkeun kana niatna atawa teu bisa ngambung-embung atuh geus kitu mah. Atuh juragan yo atuh teu mulang mah tuh angkeus we ayu atuh dikira teh juragan mah mau ngendong di dieu moal ngendong di dieu segala. Jadi kumaha juragan? Jempe ulah jadi kumaha ke di ditu ngobrol di jalan. Kemana tuh? Ya kunci nata Manulang. Terus gitu mah juragan Darta manehanana ngasongkeun kunci mobil kata si Manulang sabab si Manulang manehanana ditah nyupiran. Eta kuring teh kinan akin ini lain teu sono gitunya. Aya teh mah aya teh betah keneh gitu dengan dalah kudu dikumahakeun atuh da meureunnan geus kuduna jeung waktuna kuring balik terus hampura kuring kinan ini aki nya kitu eta cek juragan Darta bari jeung manehanana ngodok sakuna teuing naon tah nu dikodokna sabab manehanana katingalina salam tempel kata si Kinan. Atuh si Kinan oge manehna rada murengked bari jeung emut ngagalenyu atuh juragan Darta teh manehanana teu kawasa deui tah ningali si Kinan teh sabab inget kanu geus sabab nu kamari-kamari. Tuh juragan pon ketua gini eta aki jeung sini meureun katu cikinan hampura dina naon anu geus di tepikeun atau didugikeun ka juragan anu ge juragan cing cemar dina manahna dina naon amal kahadianana cing dibales kitu ku Allah. Tuh atuh ai geus didoakeun mah. Aduh kuring rek balik ya. Ini aki kitu eta jek juragan Darta nyebutkeun rek balik bari jeung manehanana diuk keneh wae eta di eta tempatan teh. Bari jeung teh ini tamanena teh dek nyebutkeun balik teh bari jeung geus nangtung ge diuk deui teuing tah pikiran manehanana meureunnan teuing asa berat meureunnan. Atuh geus kitu mah eta juragan Darta manehanana bari jeung salam tempel ka si Kinan. Si Kinan ngaharuk tungkul dina pamikiranana manehanana siga nu alum nguyung sabab manehanana rek ditinggalkeun ku eta juragan Darta. Juragan, ayo atuh juragan. Keheula. Itu apaan eta juragan teh tadi geus ka abdi ngajak balik cenah. Tapi juragan geus nangtung terus diuk deui. Geus nangtung terus diuk deui. Kumaha si ai juragan? Mana tuh? Mati heula tuh barengan jeung si Manulang. Manulang itu ti heula ka ditu. Itu eta si juragan Darta.
atau sini jeung si Aki oge manehanana tersikinan teu bisa ngomong deui sabab naon anu dilakukan ku Juragan Darta cegeler siga budak leutik tah manehanana teh. Atuh geus kitu mah teu ngusili lah Juragan Darta oge manehanana mikiran sorangan meureunan tina betah teh meureunan ayeuna mah era sorangan dengan eta meureunan. Lamun ayeuna naon mah nyata ini Aki kewe tepungan kuring di Kampung Cicego tanyakeun we Juragan Darta gitu mun ayeuna naon mah nya kitu eta cek Juragan Darta. Bari jeung kitu manehanana ngaleos ka beos ngucapkeun salam atau sini jeung si Aki ke katut sikinan ngajawab manehanana waalaikumsalam. Sabalikna eta Juragan Darta ti imah sini jeung si Aki sikinan katingali manehanana ngaruk tungkul teng naon tah nu aya dina pikiranana. Bari jeung eta manehanana ngeuweuk anu geus disalam tempelkeun ku Juragan Darta. Ting naon meureun katingali nama ting seput tangan ting naon tah ting jukut atawa ting naon lah pokona mah meureun ting dang launan tah anu ditempelkeun atawa anu disalamkeun ka sikinan teh. Barang geureuh manehanana ngaruk tungkul ku sikinan ditempo sing horeng eta teh duit anu loba pisan. Naon petekenan anu dihatakeun teh anu ditempelkeun teh dina amplop teh kitu eta cek si Aki cek sikinan teh cenah ieu cenah Mbah eta Aki artos na ieu Juragan Darta masihan artos. Aduh alhamdulillah hari ningan eta jeung mere duit regala Juragan teh kumaha jeung ini mere duit ya kasikinan Juragan Darta teh kan bae alhamdulillah mere ada milik sikinan kitu eta cek sini nih pamirsa sadayana cag dugikeun kadinya heula eta lalakonna Juragan Darta kacaturkeun di Kampung Cicego si Maijah manehanana anu sok biasa marengan Juragan istri. Juragan istri anu katingali alum nguyung jarang ngomong jarang nyarita kanu jadi anakna katut kaeta si Maijah. Atuh Maijah oge manehanana geus nyaho deui sabab naon anu dina pikiranana teh Juragan istri pasti manehanana keur mikiran nu jadi salakina anu sok mineng init-initan teh eta imahna. Iya Juragan istri pada itu teh Mang Barna teh di sawah teh eta keur macul mate rek eta rek ngancuran Mang Barna gitu geus aya kana 2 poena meureun macul itu di sawah teh gitu eta cek si Maijah. Atuh Juragan istri oge ngan saukur mangut bari jeung manehanana sok we cenah nyanakan eta keur nganturan mah naon we nu aya kitu cek eta Juragan istri ka si Maijah. Atuh Maijah oge manehanana bari jeung suka sikih katingali manehanana ngajingjing teko jeung ngelek boboko karucat teuing nya eta si Neng teh Neng jeung sabar we sabab ka kudu dikumahakeun atuh da geus kaya anak kitu mangan mugi we teh Juragan gede-gede teh cing bener-bener usaha gitu tawa aya urusanana cing buru-buru selesai gitu tawa cing buru-buru
tuntas gitu eta cek mah ijah bari jeung manehna init kabeng weos ngajingjing teko jeung ngelek boboko. Di perjalanan eta mah ijah bari jeung mikiran anu jadi juragan-juragana manehanana teu kungsi lilia nepi ka eta sawah katingali tah mangbarna manehanana ngagedukna teh ngageduk anu siga geus lapar meureun da geus beurang harita teh maijah nganteran ka sawahna teh. Mang Barna, diola ka diola eureun heula. Oh, geuning eta ijah. Nganteran eta teh jah. Nya ieu nganteran kabeh teh. Wah, alhamdulillah tuh ijah. Eta ya kuring geus lapar eta. Cak. Eta didinya we lah simpen. Kitu. Eta cek Mang Barna. Bari jeung Mang Barna oge ngalepaskeun eta paculna nyamperkeun ka eta mah ijah. Nah, borang-borang teh aing eta teh nganteran teh jah. Apana dia teh? Apana dia teh kami teh? Bari jeung nunungguan eta si juragan gitu. Can datang eta melang eta si Neng di imah sorangan gitu. Nah, ka mana kitu eta juragan Darta teh? Ngomongna bakal ditu cenah rek eta rek bedakeun balong cenah di ditu rek kalalauk kamari teh ini teh borang tah jam sabaraha meureun jam 2 kamari teh jam sabaraha tah tapi kan kaayana oge can balik gitu. Kan bae da aing eta mah sok lalila kitu kadang-kadang 2 poe 2 peuting. Sampai kata eta Mang Barna gara eta gara minum heula. Kitu eta cek mah ijah ka Mang Barna. Pamirsa sadayana sing horeng maijah jeung Mang Barna teh manehanana teh aya lalakon anu geus katukang. Keur zaman baheula keur papadang ngora maijah jeung Mang Barna teh manehanana geus wawuh tikeur bujangan jeung parawan keneh. Ngan dasar jodoh meureunan anu kudu henteu ngarujuk atawa ngahiji tina 2 kakasih jeung kacinta teh antara maijah jeung Mang Barna henteu ngajadi. Maijah anu dipaksa kudu jadi kolotna kawin ka lalaki anu di pikahayang kudu jadi indung bapana. Atuh pon kitu oge tang Mang Barna manehanana dipikahayang ku awewe anu tepikeun ka kudu jadi indung bapana oge manehanana dikawinkeun. Tapi eta nu ngaran jodoh Mang Barna jeung maijah teu lila jeung teu lana sabab cinta jeung kasih sayangna teh nyata nu bapana dipaksa gitu. Anu tungtungna eta maijah kapur cenah cek beca mah jadi TKI atawa TKW teuing ka Arab Saudi teuing ka Malaysia ngan pokona eta maijah manehna kabur ti eta lemburna. Atuh geus kitu mah cuel we jadi salakina oge atuh maijah oge ngan saukur jadi rana atawa rana bengsrat
ting menang seberat tahun tah manehna jadi TKI atau TKW teh. Mang Barna anu manehanana dikawinkeun kudu jadi indung bapana oge sabab ningali Ma Ijah manehanana jadi rana bengsrat atuh Mang Barna oge tina rumah tangga ge tagiwur jeung to kencang teu puguh we pokona mah teu bener rumah tangga na oge. Ayeuna geus 11 tahun Ma Ijah jeung Mang Barna manehanana ditepungkeun jeung dipanggihkeun deui asa inget karena zaman-zaman anu geus katukang. Jah. Lainnya kami teh jah. Sok ingat gitu kan geus zaman-zaman katukang. Siapa? Kajang ingat kan geus katukang-tukang sagala zaman baheula ke zaman gora lain gitu jah. Dasar jodoh orangnya tak baheula. Urang geus heubeul kitu tuh geus lila bobogohan tahunan kalah ka kolot urang teu ikhlaseun pun kitu ge kolot eta Ijah teritoeun nah naon nya teh jejah tanah si urang teh eta Ijah baheula rumah tangga nah bet teu lila apa neta koreng oge dekawinkeun kudu jadi kolot teu bogoh batak kami mah da dola cenah cokolot teh wayahna maneh cenah kudu daek cenah kayak bakal disenangkeun teu bogoh cenah teh kudu dikumahakeun batak hari teh menang sabulan tak mikiran kami teh wah daripada kitu mah mending keneh kabur. Maneh mah lain kabur tetong make jeung ka Arab Saudi sagala kadeung kuring teu kapikiran sok sieun kapanggih kitu mun kabur ka dan eta mah kadeun maneh mah kitu matak kuring teh lah kabur we ka ditu ka Arab Saudi jadi eta TKW di ditu lambung teh hai eta maneh bar eta rumah tangga lanah henteu sedikang sebab ningali eta Ijah non teh jadi rana atawa kabur kuring oge rumah tangga teh langsung we tah harita menang satahun berenang teu boga budak-budak acan malahan mah kuring teh cing teh si Ijah yo jadi rana cing teh ke kuring ge gancang we tah harita teh diserahkeun dah kuring ge sanggup ayo na urang geus panggih geus papada kolot keur kumaha tuh yang mah tah urang teh panggih dewe jeung geus ka tukang-tukang bae geus pala kolot ge siapa teu yahan banyak doi kuring geus papada kolot keur kumaha kitu eta guntrengna Mang Barna jeung Mah Ijah henteu empek eta Mang Barna oge manehanana bari jeung ngeuweuk eta kelas anu kosong tah ari teh kalah kajong-jong we ngobrol jeung Mah Ijah bari jeung manehanana diuk dina eta kaleng Mah Ijah oge manehanana bari jeung ngalungsar dina eta kaleng teh atuh lempek eta Mang Barna tong nyebut mang segala tuh aduh eta lain geura empek atuh iya kami geus lapar nyata deui empek atuh suatu jahta bareng eta jeung tah kami kitu eta cek Mang Barna manehna bari jeung ngampek-empek ka eta Mah Ijah anu nganteuran
Pamirsa sadayana Maijah jeung Mang Barna manehanana kuplek ngobrol dunya asa nuduaan sabab pangih deui jeung lamunan atawa jeung lamunan anu geus ka tukang-tukang keur waktu manehanana keur zaman bapalang ora keneh panas anu mentrang taya aling-aling anu ngahalangan teu karasa meureunnan ku eta Mang Barna oge kitu panas menterangna kitu oge ku eta Maijah sabab kuplekna eta ngobrol ngaler ngidul sagala nanyakeun jeung sagala ditanyakeun mangsa nu geus ka tukang jeung nu geus lalakon jeung lalakon kahirupan manehanana silih tanyakeun jeung silih bejakeun naon anu geus kaalaman jeung karanapan sabab manehanana asa sono pangih jeung nu geus ka tukang-tukang cak pamirsa dugikeun kadinya lalakonna eta Juragan Darta sanes kirang sono ieu Mang Dede sabara kanca denden di handeuleum sieum tuna di hanjuang siang anjing pageto urang teraskeun deui Mang Dede sabara kanca ngaturkeun nuhun pisan mios. Mohon atuh pamirsa tong hilap cenah ye subkiber Mang Dede Rajet teh.